Papangih deui jeung aing koplok sia nya. Goblok sia mah. Lain aing mah jelema teh jadi kalaleder goblok aing mah. Ayeuna aya nu nyebutkeun aing mah macem-macem nya. Aya nu nyebutkeun Pak Dedi teh bahwa gubernur goib. Lain ari sia teh weureu gadung koplok apa mabok ku cubung anjing. Ayana gubernur Pak Dedi Mulyadi disebut gubernur goib. Ku araraneh aing mah sia teh anjing. Kayang aing teh atuh cing bale gue ngaromong teh goblok sia teh. Lamun Pak Dedi gubernur goib anu dipingpin anu berpimpinananya anu dipingpinna saha? Jurig. Sia anu genderuwo goblok sia mah. Sok ka mana wae ngomong teh koplok sia mah. Ceuk aing ge ngopi sia mah tara nurut ka aing goblok. Lamun sia geus ngopi isuk-isuk ka otak sia teh teu burung mencrang anjing. Mulai bahasa nyebutkeun gubernur goib. Eueuh ti dituna aing macan ngadenge aya gubernur goib goblok.